Ayah hiji jelema lahir di Indonesia, cicing di Korea, sekolah di Amerika, nikah di Itali, hari gawe di Arab, mawatna di Spanyol. Cik diberi gelar naon tah? Di mana-mana oke akang, ari nu maot mah diberi gelar almarhum. Tong bejaan atur mana ona? Cing naon sababna? Jelema normal mun leumpang leungeunna sok gigian tah gerak. Sabab eta jelema make baju, lamun teu make baju leungeunna pasti kieu. Mana mah di bejaan wae sia. Di dieu meureun sugan moal aya si Ona aing di bejaan wae si Ona mah aduh. Cik, manuk naon anu huruf N 3? Nya manuk bango, sabab aya laguna Sang Bango. Sang Bango. Di dinya mah. Diubek, diteangan, ada geus kapangi dipiceun. Pasti eta mah korong. Tah korong. Kucing naon numpang romantisna? Nya ku cinta padamu akang. Teuing. Cik naon sababna kan Arok kawin jeung ka Dedes? Sabab eta hirupna zaman baheula, coba lamun zaman ayeuna pasti kawin jeung Ona. Beunang sia. Aduh. Cik, saha awewe pangkuatna saalam dunya? Nyanyonya menir atuh akang, kan berdiri sejak tahun 1948. Tah dibaledog deui ku urang. Inung si Ucup boga anak 5. Anu kahiji Atal, nu kadua Utul, nu katilu Etel, nu kaopat Otol, cik anu kalima. Nu kalima nya ngaranna si Ucup. Pinter mau dibaledog ku urang ayeuna mah.